Eta atau ibanya beres di palaminan teh cucu teh di kaleng. Di kaleng. Ka kamar peraduan. Naon kamar paduan, kamar panganten. Pen paragi diadu. Oh, terus Eta cucu teh geup kana taktak. terus Mun kana hate teh seblak. Aing nyeblak oge. Terus aing disaranekeun celak. Iya. Oge ngaragamang eta calaki aing teh geup kana tarang aing. Bari bahasana teh mending ngeunaheun. Kumaha? Asih. Ari ieu naon anu lega? Iya, eta teh tarang abdi mangga nyangakeun kanggo dikecrok 2 kali. Tarangna. Terus turun ka handap. Asih. Ari ieu naon anu siga hileut sadua-dua. Iya, eta teh halis kora anu kenda jeung nu katuhu kop dikecrok deui sia. Beuh halis teh katorongong gitu atunya. Terus ka handap. Terus turun ka handap. Siga leuwaseun Naon? Kana ilu. Ari ieu naon siga bancet nangkong. Lain bancet nangkong apa ngamuk? Mangga kanggo dikecrok. Tuh nate ona aing nu dikawin si Toyib nu udah. Si horeng salah ngecrok. Lain keur sales mah main kecrok we. Pan jadi we ayeuna teh Cece teh jadi ketua PKK. Naon PKK teh? Pake cerok. Ya, lagu ngomong break. Duet lagu balada. Balada. Ece duet yang ieu. Lagu duet. Ya. Teuing Lagu oma. Cintanya tulus, kawinna teu tuluh. Cintalah. Ebit apa Ebit? Oh, lagu Ebit. Nah, kemarin kieu we atuh nama bijaksana. Ya. Nya ada urang mah urang Sunda. Urang teh kudu boga ajen. Jangan melupakan adat Sunda. Ya. Kumaha lamun nyanyi bahasa Indonesia, ku Cece disunatkeun. Lagu naon Ebit? Lagu Ebit. Perjalanan ini. Nah, Cece disunatkeun. Gitunya mengenahan. Jadi urang teh bijaksana, lagu nasional ditaikeun, lagu Sunda ditaikeun. Ku Cece disunatkeun Lagu naon teh judulna teh? Berita kepada kawan. Perjalanan ini. Gitu nya. Kayak urang disunatkeun Siap. Oke. Nah, urang mah urang Sunda nya. Berita naon eta teh? Kepada kawan. Berita kepada kawan. Ya, wartos eta berita kepada kawan. Kawan lirik. Lirik. Aduh, bedanya ayo jadi artis kieu mah lah ayo. Perjalanan ini. Siapnya. Sekali Oke. emangnya Musri. siap. Musik. Ya. Sundakeun eta ge atuh. Kan geus bieu. Coba disundakeun di dinya keneh. Ya, sok. Angger aya Sunda mah. Ya. Coba. Nah, Sundana ayeuna. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Lalampahan iya karaosna sarargedi. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Hanya kal maneh teu diuk dina sarung rerencangan. Kan di samping Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. seueur
nu nyarios sakedahna disaksian di tanah kering bebatuan, tanah nu garing aya batuan. tubuhku terguncang Awak oyak-oyakan dihempas batu jalanan, katengor batu di jalan. hati terdengar menampak kering rerumputan. Nah sia bertiga jadi aing ngalodi. Sobat sok dengikeun naon ngawalerna Ketika aku tanya mengapa, nalika ditaros aku naon. bapak ibunya telah lama mati, Indung bapana tos lami innalillahi wa inna ilaihi raji'un.